Padahal ka aya bapana. Disampeurkeun sok ngadat ka aing. Teu disampeurkeun, aing batur. Bang, ai si Isal ka mana? Wah. Nyaho aing teh nyaho. Pancena tadi di dieu. Sia ek naon atuh oding seknya nyamper di wae sia. Pas budak pisan siangan bebletekan unggal poe keher. Tong salah. Ieu teh kaulinan zaman baheula, Bang. Bisi teu apal. Sia kawas ka aing teh ka budak pisan aing ge sarua keher baheula ge osok main nu kitu ngan ayeuna mah keher geus teu usum. Ceuk saha teu usum. Ayeuna mah bandring ge aya komunitasna. Indit sia ku aing si bandring kunyuk. Tuh deuleu bandring mah aing ge mau di kantong. Hayang ditembak lagi ku aing. Sok keher tembak babawa nih mah ka aing. Nah ceuk saha aing teu wani. Aduh, kunyuk sia bebel. Marukan aing bohong sia bebel. Oh, ku aing. Sia ku aing sia kunyuk. Oh. Ek lompat ka mana sia? So, ku aing lompat ka mana sia kunyuk? Tah, sia. Kebok sia kunyuk tah. Bandring deh ku aing bandring. Ulah, Bang. Ngogo sia ka aing kunyuk sia. Bandring nih ku aing sia kunyuk ya. Ampun, Bang. Ding. Masih kemana? Ek balik aing lah. Cenah ek perang kehet. Najis aing geus diserang ku bapak sia. Sia mah. Kumaha? Naon nih? Nakurang si oding. Di bandring ku aing. Kunyuk teh ka aing nembak segala ku aing bandring we. Di bandring? Kabur kali teh nya. Heeh, nya kelantaran. Kelantaran ku aing ngajuralit ke di bandring. Barukan aing teu boga bandring. Sageunana pisan kunyuk teh. Wah, yang lompat ngabecir kali itu. Tarik keneh bandring jeung nu kitu mah. Loh, Ieu malah mun aya bangsat ge Isal. Beuletak lantarangna moal teu menggeng sadeuleu. oh gitu. Heeh atuh. Lobaan. Ajaran sing bakal lebih teh. Atuh mentok ka aing sia kunyuk, bukan edan. Ngajaran aing mah tarik. Ajaran kana biti sia atuh. Oh gitu. Sia kosno edan teh Isal. Baik, euy.